Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ay man ahabba ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a amalihi fayakunu fil akhirati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kersana ketua penyelenggara hormatun pribados pangresa kasepuhan oge sami hormatun pribados aparatur pemerintah teka kantun sami hormatun pribados para alim ulama, para kiai, para ustad ajengan sami hormatun pribados. Langkung utami kakersana MC oge sami hormatun pribados. Grup hadroh oge sami hormatun pribados. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santri-santriwati anu sami nampa hadir sami hormatun pribados. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan teka kantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, masyarakat bersatu dina ieu wengi. Jadi tuna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu nganggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun sareng ngamulyakeun kana waktos diisrokeun sareng dimirajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dipimaksad daya sanes iwati sejak ngalap barokah nabae. Mudah-mudahan ku barokah ngagungkeun kana waktos diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul kalayan izin Allah
Moga-moga urang sadaya dikersakeun paranyang yuswa disarengan kesehatna digarampilkeun rezekina gesan pibekeleun syariat hirup hakikat nama gesan pibekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten ieu mah kanu hadir kasadayana nya itu bekal hirup seten bekal ibadah seten kanu osok we kanu osok kanu cara manya bekal hirup we itu sebab pamenak simkuring mah Allah ngadamel jalmi teh dibagi dua keyakinanana hiji anu yakin kana iman Islam kadua anu yakin kana kekafiran. Ieu dua keyakinan takdir Allah moal aya hiji jalmi anu tiasa ngarobih kana eta takdir Allah betul sehingga Allah ngadawukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad cekel pedoman ku anjeun umat-umat anjeun keyakinanana dua hiji nu Islam dua nu kafir gitu. Nu Islam moal kafir sanajan tumpur alam dunia, nu kafir moal Islam sanajan tumpur alam dunia. Saur Allah ka Kangjeng Nabi baheula dua jalma nu beda keyakinan parantos sumpah anu panghula-hulana ngadamel kakacauan we cek jalmi nya urang Islam jangan teh nya nuju aman-aman urang Islam jeung urang kafir pucunghul urang Islam disada saur urang Islam ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun eta jadi tadi nama urang kafir teh bageur man disunut ku urang Islam jadi ngaburingkal ujug-ujug cek urang Islam teh hei jelema kafir la a'budu ma ta'budun kami muaduk ibadah kana sok diibadahan ku anjeun nya usik urang kafir ge wala antum abiduna ma'bud nya sarua we kami oge moal ibadah kana sok diibadahan ku anjeun sanajan tumpur 7 turunan kitu ngaritanana wala ana abidu ma'abatum kami muaduk ibadah kana sok diibadahan ku anjeun wala antum abiduna ma'bud cek urang kafir yang sarua we da kami ge boga ibadah paranti kami mara kudu ka pangeran anjeun ongkoh ka pangeran kami ongkoh ribu itu kumaha ujungna henteu pasea lakum dinukum waliyadin atuh ayeuna mah urang babarengan hirup we anjeun jalanna kadi nyampek kami merek jalan ieu wae matak perilaku na Kangjeng Rasul dina nyebarkeun agama Allah agama Islam anu dianggo patokan eta yen jelema kafir moal iman sanajan nepi ka kiamat urang Islam oge moal daek jadi kafir sanajan tepi ka kiamat mata Kangjeng Nabi teh ambil pusing lamun jelema kafir Kangjeng Rasul dilahirkeun di Mekah tu aya jelema nu pangbaragajulna di alam dunia ieu iwati di Mekah ayana itu saha di Mekah dua jelema ka daerah mamana ge teu aya jelema baragajul kajabati urang Mekah sana mina ngaran aslina Abu Lahab anu asma laqabna kitu nami lalanihanana Abu Jahal teh Abu Jahal teh ngaran lalanihan dan itu kadua Sayyidina Umar jadi Sayyidina Umar diangken jantan sahabat Kangjeng Rasul teh tos sepuh tos tengah tuwu kawit nama Allah moal aya urang jeukeun baragajul awas Sayyidina Umar Sayyidina Umar mah upami bogoh ka hiji istri bujeng-bujeng karana kanu lengo nu gaduh caroge nu jadi keukepan ku carogena dikeupul beuheungna teh coplok sira jelema teh ku Sayyidina Umar tapi ka kitu tah itu hakikatna Allah ngalungsuran hidayah taufik syariatna nguping karena suanten putra Kangjeng Rasul Siti Fatimah nuju ngaos Quran itu
Siti Fatimah nuju ngaos Al-Quran, Sayyidina Umar ngalangkung kabita itu ku suara Siti Fatimah dugi ka mengkol, Sayyidina Umar lebet ke bumi Kangjeng Rasul. Muhammad ariada saja nu nyanyi jadi nganggapna teh nyanyi. Naon sabna da manehna mah urang Arab mun maca Quran apal cikina. Itu ai urang mah ngaos ge kana Al-Quran duka jiga naon maringkuk neget apal komo maknana. Sareng ampun paralun sanes nyanapikeun nya komo nganggap bodoh ka jalmi teu wantun. Itu lamun ningali kana sejarah tu aya hiji jalmi anu mampu ngamanaan Al-Quran diwati Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ka sahabat tumaros ka Kangjeng Rasul, Gusti Rasul jang upami salira parantos teu aya terus saha nu bakal ngagali kana Al-Quran. Saur Kangjeng Rasul nyanjeun gentina sadaya sahabat angkat tangan teu sangeun ngamanaan kana Al-Quran. Itu aslina. Naon margina upami dicontohkeun ku para alim ulama karena harta bana Al-Quran duit Al-Quran teu aya hiji jalma anu mampu ngamanaan duit teu tiasa dimanaan artos paranti meser beas teu tiasa. Naon margina da meser mobil ge tiasa, meser tanah ge tiasa, naon nu dipikahoyong ku urang tiasa dipeser syariatna ku artos. Berarti maknana duit kuliun mencakup keseluruhan pangabeuteun eta. Al-Quran ge sami itu upami marurang kali santri-santriwati diajar kepada ustad Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu bukan arti bukan hanya persamaan bahasa mual aya nu mampu itu ngamanaan kana Al-Quran. Coba tingali pidawo Sayyidina Ali, wa min ma'anil kutubi majmu'atun fil Quran, kitab anu tilu Jabur, Toret, Injil eta kenging nyanak tina Al-Quran. Itu Al-Quran anu 30 jud eta teh kenging hartoskeun tina Fatihah. Fatihah kenging hartoskeun tina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kenging hartoskeun tina B na lapad Bismillahirrahmanirrahim. B lapad Bismillahirrahmanirrahim kenging hartoskeun tina titikna B lapad Bismillahirrahmanirrahim. Maka lamun jalma ngamaknaan kana bismillah sami sareng ngamaknaan Jabur, Toret, Injil, Al-Quran nu 30 juz tah eta makna tina Bismillahirrahmanirrahim. Kitu sejatina. Punten sanes ngalalangkunganan terutami ka para alim ulama di dieu teu wantun nya abdi ka panitia sok nyarios hapuntenna abdi mah moal ngaos da teu tiasa tapi abdi mah bade ngadongeng weh manawi tina dongeng simkuring aya nu luyu sareng agama Allah. Mudah-mudahan sing janten ilmu nu manfaat barokah di akhirat. Itunya sanes teh diajar ngaos mah diajar itu ngan diajar abdi mah nuju zaman sarang-sara itu bu di Subang dugi ka Garut teh henteu aya mobil sae nuju zaman oplet upamina sok lalajo kana sinetron mah mobil si Mandra itu tak kapungkur ngaos eta upami ba'da subuh ti Subang dugi ka Garut teh isya sebab oplet mah dipolgaskeun teh tibang muih lebarna nya mobil baheula ongkos ti Subang ka Garut teh mung 1.000 rupiah 1.000 rupiah cekap teh dugi ka Garut baheula. Abdi diajar alif-alifan ngawitan lebet ke ponok tahun 63
itu kinten-kinten MC tacan ayahnya genep tilu lebat ke pondok pasandrena Keresek Garut Banjar Limangan Cikalama di dia ya alumni Cikalama tah dia juga nama itu nya Cileunyi Bandung Palikalereun Lapang Husen nya bilih aya nu uninga saeuna majangan Basuni eta guru simkuring eta Palikalereun Lapang Husen Cibogo lebetna ka Sukawarna pada larang terakhir di Pleret Sempur Purwakarta keluar di pesantren tahun 87 kirang langkung mempelajari ilmu alote 27 tahun khusus ngagali ilmu Allah itu sabab ari jalmi kapungkur sareng ayeuna mah benten neng nya kapungkur mah ampun paralun sanes ngawonkeun asana rada sulit milari barudak pinter teh kasep sabab katuanganna oge henteu aya anu merga baheula mah itu namanya pisan merdeka negara Indonesia bujeng-bujeng kagaraduh mobil motor itu lancingan oge aya aturan hiji kuduaan siang dianggo ku istrina wengi ku carogena ku sangsara zaman harita itu tara ruang oge sakapenakna dugi ka aya beas di luar negeri teu aya nu guluntungan sabelah beasna oge warnana bureum namina beas gurgur itu zaman harita upami ditiwang ku barudak ayeuna asalna moal panjang umur gitu rencana teu aya bahasa gule sate nya pepes teu aya kabur rencang sangu teh neng mudah-mudahan ulah kapenak deui itu naon nu ngarayap di alam dunya dianggo rencang sangu nya kaya turais bangbung nu baheula mah teh lalai badot nya hilut jungkal nu baheula mah teu ngari nya tutut mamenak nu baheula nya katuangan barudak baheula teu aya anu ngarayap diantep dimangpaatkeun siraru wah parebut siraru teh aya nu atah wae aya nu diasakan wae di jun wajid aya itu wajid siraru asa nu glauk mas cenah gitu nu baheula jadi lamun dietangkeun kana syariat kemampuan berpikir jalma baheula duka aya otakan duka henteu nu baheula matak muncullah bahasa jalmi anu uninga kana kejiwaan saur sepuh kapungkur itu ngemutanana nganggo bab tasbih perumpamaan ujang kasep aden sing emut di mana Allah nakdirkeun ka aranjeun kabeh jadi pamegat ulah robah nepi ka kiamat sing anger janten pamegat eta bahasa juga teu sabaraha tauhid kuat di mana aranjeun sadaya didamel istri maka ulah robih nepi ka kiamat sing anger janten istri muncullah pertarosan kumaha upami hoyong barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf cobi bersatu antawis pamegat sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra kitu nu baheula mah jang eta kana ilmu ge sami nu baheula di mana aranjeun sadaya bade ngemutan kana ilmu Allah ulah sakali-kali kurah korek kana pengetahuan umum sebab urang jalma terbatas kemampuan da teu cagak cirah jalmi di mana aranjeun bade ngemutan kana pengetahuan umum ulah sakali-kali kurah korek kana agama moal ketenagaan kumaha upami hoyong barokah cobi bersatu
anu kaluar ti pasantren, anu kaluar ti sakola bersatu kanggo ngolah negara supaya jadi negara urang sareng isina jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Matak Nabi muncul hadis ti Nabi, wa idza sholahal ulama wal umaro sholahan nas, bersatu antawis ulama sareng pemerintah sholahanas baka genah karakyatna. Tapi wa idza fasidal ulama wal umaro, di mana tos aing-aingan antara ulama jeung pemerintah mumusuhan, pasadanas bakal hancur rakyatna. Sabab anu disebat ayat teh lain jelema bodoh teh paling kalel kidul ku zaman ayeuna mah. Warga Indonesia teh dibagi 3 golongan. Setiap warga Indonesia anu gaduh jabatan disebat pejabat. Setiap warga Indonesia anu teu gaduh jabatan disebat masyarakat. Di mana disatukeun masyarakat sareng pejabat disebat warga. Di mana disebut warga dilebetna tos aya pejabat sareng masyarakat. Matek lamun bicara di panggung nyebatkeun warga masyarakat jelas teh sakola teh jeung gitu. Lamun di pasantren mah teh ngaji jurumiyah aya mufrad tasniyah jama', di mana tos jama' tong balik di kamu mufrad nyerakeun gitu aja. Punten ya urang saling luruskeun. Jadi nu disebut masyarakat teh pedah tegaduh jabatan, kadang-kadang otak nama di atas Pak RW, punten Pak RW nya ada itu apalin masyarakat mana kaler, mana kidul, mana wetan, mana kulon, apalin nu ayeuna mah komo sakola laluhur nyerakeun we barudak ayeuna mun sakola tibang SMP itu jigana diusir we lah. Itu ari golongan abdi mah nupang luhurna sakola teh nganepi ka SD SR malah baheula mah nya sakolana ge. Sakola di tingkat kecamatan mah SD teh mung dugi ka kelas 5, kelas genep teh di kabupaten. Kaluar kelas genep gaduh ijazah lebet ka sakola SGB 3 tahun kaluar jadi guru gitu nu baheula. Ngan pangluhur-luhurna di daerah abdi di Cisalak sakola teh SD PGA ge mung 3 tahun gitu. Teraskeun we ka dieu ka Bandung nya ka Cigonewa ka Cijerah PGA 6 tahun keluar jadi ustad gitu nu baheula ya. Gampang baheula mah sakola teh langsung jadi duit ya bae nya. Ayeuna mah alhamdulillah sarjana tinggal sarjana ayeuna itu jadi lebih ente jadi RT ente itu lalu di sekolah. Nah itu Numawi abdi kabungkur di pasantren jaya pasantren modern sadayana ge panggung takersana kasepuhan itu kabungkur ngaosna di Calengka Kang Haji Syahid. Waktu sabdi di Cikalama anjeunna teh can nikah-nikahan, bahkan badai anjeunna badai angkat jarah oge tapi ka kualdi dipesenan itu Kang Cinta wayana pang meserkeun kaset di Mekah teh saya itu kaset naon jeung teh qiraat saya Abdul Basit meser genep siki kualdi sadayana itu Kang Haji Said almarhum rahimahullah. Perawasan zaman harita tu aya nupang rawas-rawasna suanten ahli qiraat Iwati Abdul Basit waktu sarita asli di Arab itu maos Al-Qur'anna tingawitan Fatihah dugi kana wa ulaika humul muflihun sanapas itu tetengah tejang itu memurang kali ayeuna mah jiga nama ai tamat ai tahlil we itu nya wararenting putung gitu ayeuna wala abdi ge di pondok nu baheula mah kitu itu ditaros ku guru teh jang ka dieu bade ngaji atawa bade ngadon es itu bade ngaos matak abdi di pasarna Cikalama ditaroskeun ya aya alumni di dia di Cikalama
malah terangan karena nomor HP abdi ge kurang dia alumni Cikalama ti urang Cikalama ti Kiai Raden Dadang taeta Raden Dadang teh ti lahir ku abdi diurusna itu kersana guru simkuring gadu putrana 12 nu aya mengopat itu ku abdi diurus sadayana ti barang lahir tilu dinten langsung ku abdi itu nu ayeuna araya. Nah di pasantren Cikalama neng jam 3 tetes digugahkeun jam 3 Janari dikeprak maruang kali aya we nu rada kaleket kana gugahna langsung digarotong lalepkeun di balong gede kenapa paeh oge daripada ngajak ngaganggu batur kitu nu bareta mah nya teuleumkeun pokona jeung batuna boga jam 3 nalar Jurmiyah Sorok Yakulu Imriti Alpia pas 5 kitab dugi ka bedug subuh beres bedug subuh berjamaah terus ngaos sarogan teh diasrogeun masing-masing murid dugi ka jam 8 di jam 8 balagan itu Jurmiyah Yakulu Imriti Sorok dugi ka bedug lohor berjamaah ngaos deui Sapina Sulam dugi ka asar ngaos deui talaran tekenging nganggo buku tekenging nganggo kitab kirang langkung 48 rupiah nasrib nias ngabuku ngabina segat paslun segat bismi isim guarmun sorib narkib ngasalkeun 48 itu dugi ka maghrib ngaos Al-Qur'an sakedap waktosna dugi ka Isa ngaos deui balagan Sapina Sulam Taufik takrib muin dugi ka jam 12 wengi jadi gugah ti jam 3 neme aya waktu ngaliwat teh jam 12 wengi gitu nu kapungkur mah teh cobian urang kali ayeuna parah kitu mal hirup teh kenapa mal hirup itu yang kapungkur Cikalama teh sakasane kapungkur hampir rata pasane gitu terkecuali Cileunyi dibagi dua upami nu paling wetan eta mah tos modern upami nu paling kulon Al-Jawami ya sami ngalibet ya Jawami ya mata kabeh teu lebet ka paling wetan isin teh golongan menak teh itu adi mah dinu ngalibet teh pasantren ge dengdek acan ponokna ge baya runtuh oge gitu teh sapasantren itu keahlianana Cikalama alat paling utama Jurmiyah Sorok Yakulu Imriti itu upami dikaresek mah mantek bayan upami Banyar ahli kana fikih teu aya nu pangrapihna teu aya nu paling hati-hati kana ilmu fikih wati Banyar itu Cileunyi keahlian nu utamina ilmu jiwa palak jadi ilmu Allah dina bab palak upami tos kadugi itu bakal terang ayeuna kumaha anjing kumaha pageto kumaha bahkan pejit jalmi bisa diukur ku ilmu palak panjangna itu ilmu palak kapungkur tahun 72 kantos perebutan antara profesor di Jakarta sareng santri sanes mama Cileunyi saur profesor maka aya samagaha dina dinten Jumaah ditolak ku san Cileunyi teu aya keterangan itu waktu-waktu ieu gerhana matahari dinten Jumat tapi dinten Sabtu jam 8 jadilah santri Cileunyi itu gerhana matahari dinten Sabtu matak diakui ke pemerintah pasanan Cileunyi tapi ku pemerintah saha alumni Cileunyi anu gaduh ijazah 6 tahun kuliah ditanggung jawab ku pemerintah itu
kusab ai jalmi ayeuna mah pinter kabalinger itu kana nipu wae itu lebet kacilnya karek sataun ge meuli we ijazah 6 tahun jang gede teh kana nipu wae lah itu nipu mah berangakan bareng kira-kira tidak. Jadi sanes teh diajar sumkuring kasubuhan karena ilmu Allah teh diajar itu ai nyebatkeun bodoh pamali sabab cek ilmu Allah mah lamun jalma hidup di alam dunia ngangkeunkeun bodoh eta penghinaan sabab anu disebat bodoh mah lamun jalmi milarian ilmu dugi kapupus teu apaleun wae baru eta disebat bodoh. Ari aya keneh mah teu ngangkeun bodoh kan aya waktu kanggo milarianana. Abdi mah cenah teu sepuh cenah bodoh doraka aja. Itu ngarendahkeun kana kemampuan Allah. Pan Allah mah kudrat iradat kersa jeung kawasa. Kersana teh Ustad anu qiraat tadi hakikatna ku pitulung Allah cacakan syariatna henteu ningali kana Al-Qur'an kalah urang nu ningalinya. Henteu ditingali eta tapi tingali kana kudrat iradatna. Itu matak dina umat Islam teu kenging saling benci kajen jeung kafir teu bisa. Itu nasabna sakali waktu lamun Allah nakdirkeun anu kafir jadi Islam malah jadi kiai saner kahalangan. Itu sabab Allah moal kalangan qudratullahi ijad wa qudratul abdi kasbun. Allah ngerasakeun hiji perkara tanpa sabab bisa jadi, tapi lamun jalma ngagaduhan kaojong dipasian kemampuan ku Allah hanya sebatas berjuang berusaha hasil sareng teu sanes urusan urang. Pangimut simkuring itu kiai ustad ajengan karena ilmu Allah teu kenging nita salat kiai ustad ajengan lebek itu untuk menang sekali-kali nita salat. Nah sahabna setiap wanita kudu sanggup jeung muruhanana. Itu ya muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar kan eta mah pidawuh Allah. Ya mujeuna Allah mah nita salat ge. Itu nah sahabna memeh nitah buruh tos heula. Jikalau salat bari nangtung tak kami sukuna mere coba Allah mah. Itu kalau bisi kesal nangtung wae ruku mata ku kami diberi lulus ta cangkeng daya Allah nita salat centang mata heuras jelema ka tukang gitu nya kalau sujud tasirahna kami mere itu jaba Allah nang jawab ladangna ai kiai ustad ajengan nita salat naon jasana mana mun di akhirat ditagih buruan salat matak ya muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar kanggo tingkatan urang ulah miwarang bimakna bakti umajak kanu ridho kanu hoyong kanu kersa yuk urang diajar ibadah semampu urang naon sababna da moal muruhan ieu itu kanu lepat sanes ngewa sanes geuleuh komo nyarek wajan hauna anil munkar ngemutan upami ridho diemutan itu ente keresahan wae sing emut wala antum abiduna ma'bud tumpur 7 turunan moadaikeun jadi urang teu bisa maksa matak pamenak simkuring anu bodoh salila belajar kana ilmu Allah Al-Quran nu 30 juta ternyata dilebetna teh mung 2 teu 3 teu 4 mung 2 isina hiji Al-Quran nyarioskeun jalan anu leres mung Allah nu kadituna brasna ka sawarga 2 Al-Quran nyarioskeun jalan anu lepat mung Allah nu kaituna ka neraka saur Allah he jalma-jalma kami boga 2 jalan hiji jalan bener kaituna ka sawarga 2 jalan salah kaituna ka neraka saur Allah nu ngadamel urang jeung ngadamel hukum inna dina indallahil Islam kalimatna ge in sanes ida jadi kalimatnya aya in aya ida naon ari in program naon program nawaran naon ari ida instruksi teu aya instruksi ti Allah tapi in itu nawaran bilih bade upami kersa hoyong sok ibadah moal syukur cek Allah badagul tinggal meuleuh mangke di akhirat
gitu untuk kudu susah ke urang nah mata kiai ustad ajengan karena ilmu Allah caritakeun we ta ieu nu leres ta ieu nu lepat nek eling nek henteu sanes urusan urang Allah nu kaduna tan sok sasab dirinya komo nu arano mapunten kanu arano kade jang ilmu Allah ulah dipake alat nyantir hawa nafsu itu irfa bikanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar eta dina alfiah eta anu arano mah ari kahoyong ngapak langit tapi kemampuan nol itu sanajan terang karena ilmu Allah upami ceramah ayeuna teh enjing teh hoyong sina iman sadayana ya teu aya dalil lah urusan hidayah taufik mah Gusti nu kagungan seueur jalma di pasantren belasan tahun puluhan tahun baliknya jadi pemimpin gapleh na Cina nu 70 turunan ti dituna Kristen kabeh aya nu jadi mubalik teu kada ngoan pasantrenna ulah ditingali turunan Kristen tapi nu kudu ditingali hidayah taufik Allah moal sisaheun Allah ngimankeun ka jelema kafir jeung moal sisaheun Allah taala ngarobah tina ustaz jadi tukang gapleh itu tayu ilmu tauhid itu jarang dikuasai itu lamun nyarioskeun ilmu Allah teh seolah-olah kudu jelema teh teu aya tituna itu padahal saur Allah hei ibu-ibu bapak-bapak jaga di akhirat ku kami geus disagikeun 2 wadah hiji sawarga 2 neraka cobi upami abdi naros ka ibu-ibu ieu manu hadir Bu jaga bade ka neraka ibu bade ka neraka Bu kalagi nama umum ya naon margina ibu-ibu pangna alim ka neraka punten sanes nyangki ngan kinten-kinten ku pribados ibu alim ka neraka teh hiji ku sabab teu acan apal buktina kieu kadua sok disingsieunnan ustad ya ustad teh kana nyingsieunan batur teh nemen itu kade cenah ibu neraka teh panas ya teu kudu diomong-omong lah lain ke neraka titiis mapul kas meureun sok nemen-nemen teuing itu abdi tara nawaran neraka sawarga tawarkeun teh neraka we naon margina ulah nawarkeun hiji perkara anu kira-kira teu kamodalan ku urangna sok ayeuna upami ka ibu-ibu bade meser kapal mungkin saur ibu ieu mah lain nawaran ngece nya teh Bu itu nawarkan menu kira-kira katenagiannya cengek insyaallah lah katenagaannya itu ayeuna urusan hakiki moal nawiskeun sawarga bilih teu katenagaan madak adi masuk nawarkeun teh neraka sabab lamun neraka mah asana mampu lah sararea oge mampu lah ka neraka mah nya madak nawarkeun mah eta anu kira-kira kuat ieu mah ngawartosan we dina ilmu Allah nu kapena kusim kuring bayat teu mangmang pilihan hiji ibu anu disebat neraka teh lalega luas lega pisan entong sieun heureun itu tapi ka dilapis ku Allah 7 lapis ka handap bising eungap 7 lapis neraka kadua asupna ka neraka mah bebas teu aya pemeriksaan teu aya dalil dina agama anu ka neraka diperiksa heula teu aya lila brus-brus ya itu katiluna loba batur nah ka neraka mah kaopatna haneutun teu aya jelema nu ka neraka kabulusan da itu pikir-pikir bangke tong janji alim wae bisi kadungke kasawarga ala soak lain jenan saur Allah wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sok diaraos Bu surat naon eta surat Yasin alhamdulillah aku syukur para alim ulama nege tiapal nege gitu aja alhamdulillah mudah-mudahan barokah
eta teh surat Yasin han untung teu apaleun jerona amun apaleun jerona eta kana ayat lamun teu digunting sa ayat eta ribet ngadengena nya wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamel ku urang ayeuna di alam dunya ti luhur saujung rambut ti hanap saisap dampal tukallimuna bakal ditaroskeun deui jaga di poe kiamat zaman hayang ka sawarga mah hitut ge ditanyakeun sana seureuy naon sababna yaksibun kanami dipidamel mah sanajan hitut ge ditaroskeun ibu hoyong ka sawarga ditaros bu sabaraha kali hitut luak liuk ditimpuk ku malaikat komomun ngitung hitut batur sing hitut serangan ge geus teu wawu ka sawarga mah ka sawarga saten subuh ditengeulan ngata ka itu negan teu pati mangrupa perak pakupaneungeul aya aki-aki jaga di arah masar aya aki-aki lempang ge geus kareup tilu ka tukang dua bakat ku kolot nya ustaz telonyongan tewak ku malaikat krewek bohongna nya tuk aki-aki kurang jagjag ditewak malaikat nya malaikat teh lain lawan-lawanan urang malah tadi ge tadi nama malaikat Ajrail teh nek giring tolab ngan ku abdi dicarek montong sindah moal bener siring tolab nah hanya malaikat Jibril teh sampeanana sabeulah teh rubakna 14 provinsi upami tolab ka dieu aduy jeung panggungna ge gitu madak antum bahaya malaikat Jibril aya jangjangan belah katu 70.000 belah kenca 70.000 salamar jangjang malaikat Jibril lamun diturunkeun ka alam dunya bunyi di alam dunya kumamun Jibril tolab ka dieu kikiplik wah rabah jeung panggungna ge utak tong ariah di ditu we rekaina teh di lawang langit ka hiji di dinya gogoleran ngadengekeun rajaban deui teu percanten sok we ka dinya itu sok ka langit ka hiji ieu aki-aki ditewak ku malaikat anu kokodna model kitu nya jugjug heuai aki-aki cek aki-aki saha cenah ieu nu newak teh aing ti malaikat nek naon sih selangap itu aya naon jeung meuni jiga nu guluh jeung sia mah piomongeun we aya naon malaikat kami ditugas ku Allah nek nanya ka anjeun kumaha cek Allah bimakanu yaksibun ki salila di alam dunya sabaraha taun anjeun hirup ta eta aki-aki teh aya dua golongan aya aki-aki tukang tipu aya aki-aki jujur tong dibejakeun tukang tipu nu urang bejakeun nu jujurna we nya gitu cek malaikat ki sabaraha taun anjeun di alam dunya duka lamun jalmi ditaros usia di dunya nyebatkeun duka eta ciri jelema jujur itu sok aya kan kanu arana moga sok aya nu narosnya jang naon cenah weton neng naon lahir abdi marbo ta eta teh tukang tipu teh nama ke tukang tipu ai kitu waktu lahir ka alam dunya geus inget rebo nah lahir ka alam dunya teh nyaho kaler kidul geus gede make nyaho rebo di mana eta tukang tipu ngaranna cek nabi man takabbaro ala takaburihi fa sarakatun jelema tukang tipu deui baya kerasaeun tukang tipuna itu ieu mah urang nyaritakeun jelema jujur sabaraha taun ti di alam dunya duka abdi malahir ka alam dunya teu inget poena naon maot teu kanyahoan korolosna itu eta jujur ngaranna aya cenah di alam dunya nu apaleun kana umur anjeun aya saha nu apaleun kana umur anjeun RT itu moal aya nu apaleun kana umur jelema iwati RT duka di kota mah Pak RW RT nu apal RW moal apaleun sebab di ditu mah di Subang mungkin sami aturan mah nya Pak sebagian tugas RT teh wajib nyatetkeun setiap warga nu ngalahirkeun sareng nu maot duka dieu sami
matak umur jelema mah ayana di RT ulalala wara teh buku cek malaikat janu apalin RT matak malaikat turun heula di alam barzah kadunya neneangan RT eta nya kebenaran keur digawe di pabrik cek malaikat aing mau nanyakeun digawe da butuh ku RT cokot heula RT kajian keur di kebon kajian di sawah tewak ku malaikat dibawa heula ka alam barzah mata punten bilih sekali waktu Pak RT teu aya entong leungiteun mungkin ke alam barzah nuju ditamut heula sakedap cek malaikat teh ari ieu aki-aki bener ayat anjeun RT na cerdas sarjana ngajawabna teu asal disada cek Pak RT upami nuju di dunya mah ieu teh rakyat abdi tapi ayeuna mah sanes jadi geus maot mah teu wani ngaku sabisi nuturkeun itu eta kecerdasan RT teh nyaan umur anjeunnya aya naon jeung malaikat ieu ditanya umur saya teu apaleun nyomal apaleun da catatan gaya abdi coba saya ilikan bukuna mata ka Pak RT kade buku catatan umur mah ulah tinggalin ka mana oge bisi sekali waktu diperyogikeun poho deui wah RT mah ditenggelan cahuleun datang ka itu buka ke RT malaikat ya aki-aki umurna 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji jadi jejak umurna teh 80 tahun mata cek malaikat geus teh aing nanya geus sakitu pulangkeun deui RT mah di alam barzah itu mata lamun RT keur di sawah itu bobolok kotongongna mungkin ragrag di alam barzah purakeun itu nama ditaros aki-aki ki geuning umur aki teh 80 tahun asa kitu meureun da abdi mah teu ngitung ceuk Allah potong 15 tahun nama ke dipotong bonus 15 tahun geuningan pan Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jalma nu teu acan baleg aya potongan Pak 15 tahun moal dihitung mata lamun ningali kana sejarah eta itu urang teh kalepasan jadi riweuh nama itu jadi lamun hayang aman 15 tahun hos aman mulai pemeriksaan leuwih ti 15 tahun mah kacau geus kieu mah kacau ya ade jadi 80 dicanak 15 kantun 65 baru labi makanu yaksibun tanya aki-aki cek malaikat ditaros di luhur heula ki salila 65 tahun sabarakali anjeun dicukur pang heulana ditanyakeun dicukur poho deui we alah malaikatnya nyanak gada dua siki didamelna tina wajah bentukna seperti kadu cangkangan menang jutaan tahun di neraka nupang letikna 35 ton khusus keur ngagebug sirah jelema nu poho dicukur itu mata kadima jarang dicukur bising poho deui panjang buuk lain ngarah gaya nya dama aya jelema gaya panjang buuk itu lain ngarah jago jelema jago panjang buuk tapi isin ku ilmu Allah wala yaf'alu syai'an illa biilmihi tong waka migawe kana hiji perkara lamun kira-kira teu apal ilmu nah hanas dipigawe hanas menang paneungeul hanas dicukur hanas digebot kitu keur magundul diteungeul ongkoh pan ruksak ari kitu mah panjang buuk sugan diteungeul ge nyangsang wae sugana boga kumaha we ngabela gitu mangga jangakeun ka subuh-subuh eta mah itu bade dipanjangkeun buuk mangga ai teh era mah itu cenah bade dicukur esok hayang diteunggelan mah jaga saka pilihan eta mah gitu nya lungsur ka payun ditaros ibu kagungan soca bu kagungan soca
alhamdulillah pemasihan Allahnya tekanya hoan nerapkeun anak juga rohok we sabaraha hiji ibu soca teh alhamdulillah sugan teh anger bodoh teh tiba heula nepi ka ayeuna mun teu aya peningkatan pisan Bu soca teh hiji dua soten kalecina ngarah pantes upami ibu gaduh soca dua bakariweuh hirup itu sabab lamun dua socana bakal beda titinggalian amun jol teh caroge ibu tos di kantor cek nu katuhu ayeuna sarati aing ya tapi cek nu kenca burung RT taya lamun soca aya 2 mah ribuh lah cek nu katuhu ieu duit tapi cek nu kenca mah lain kertas moal bener hiji bu saja teh hakikina 2 soten kalecina madak lamun soca dilebetna mesinna hiji ningali kana cat burum misalna nya dipenat nu katuhu burum dipenat nu kenca ge burum berarti hiji di jerona itu jadi soca teh sabaraha bu cek kalau diberi 2 di aku hiji laan ku aing hiji deui hayangnya ka mana lompatna ngaku 2 dieu ngaku hiji sieun dilaan upami soca aya hiji ku Allah moal disimpen di belah dieu sabelah dieu moal katingali pasti disimpenna dina tarang supaya sujud teh langsung gitu kade ditaros sabaraha kali ibu dia ngiceup hirap deui we misalna urang kana ngiceup tojo socana teh kubor sagede ping-ping sapi teh borna ge ulah ora itu ibu gaduh cepil sabaraha hiji bu ngajawab babadeane deh sieun salah nya sami cepil ge mesin mah hiji 2 soten cek urang Jepang mah nu 2 mah gegeberna itu cek urang Jepang bukan cek urang Cina mah ngarah pantes gitu kena masalah eta mah jadi lamun jalmi hoyong ka sawarga lami bu dipapai tina mastaka tina rambutna socana cepilna pangamungna bahamna kupatna ngalangka sampean tuang luutna dipapai ti barang usia 15 tahun dugi ka usia 150 tahun kan heubeul narosna ge itu teka jawab dipetrek terus salamet tina pertarosan baru urang ngalangkah ti arah-arah masar ka sawarga nu lamina teh 3000 tahun kana apaan sabeuteung jadi 3000 tahun kana apaan sabeuteung jauh ka sawarga mah ieu mah ngabejaan we tong sok panganguran teuing tapi amun ka neraka henteu tumpak ojek oge cepet sabab salengkah teh langsung brus sok pikir-pikir lah hayang kanu jauh hayang kanu deukeut kayak jauh 3000 tahun kana pansa urang di dinya we teh gaduh sabaraha-sabaraha acan keur ieu leumpang ya kira-kira lah itu mending kanu caket teh kadinya salengkah brus itu kurang panas dinu kahiji ngalelep kanu kadua dinu kadua kurang panas ngalelep kanu katilu sing parat nepi ka lapisan ka-7 di mana jalma tos aya di neraka lapisan ka-7 geus moal dijait deui tutung we di dinya kitu bari jeung biru eta diraju urang lalajo kajalmi anu leres moal Allah subhanahu wa ta'ala ngadamel jalmi tinupang payuna dugi kadanget ieu Allah teu ngadamel jelema bener 2 mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taeta jelema bener cirina jelema leres moal Allah sehingga Allah jeung malaikat maca shalawat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima
naon margina pangna Allah jeung malaikat ngasolawat pan Kangjeng Nabi mah jelema bener sehingga saur Allah assalamu ari kaselamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan kalimatna ge mufrad assalamu alaika itu ari kaselamatan kami teh alaika keur anjeun Muhammad sorangan teu aya nu dibere teu aya nu assalamu ala Adam teu aya nu assalamu ala Ibrahim assalamu ala Lut ala Musa ala Harun teu aya ala Yusuf teu aya assalamu alaika itu ari kaselamatan kami teh alaika keur anjeun Muhammad sorangan ayuhan nabi we nabi kami warahmatullahi jeung rahmat kami naon rahmat Allah teh bumi langit sawarga neraka katut pangeusina eta teh nu Allah dipasikeunana ka Kangjeng Nabi mada Kangjeng Nabi mah teu aya bejana ieu kebon Kangjeng Nabi sahektar naon sahabna jagat sadunya sadayana nu Kangjeng Nabi nyerakeun Kangjeng Nabi lamun ngaku tanah sebagian alit duit nu aya di alam dunia sadayana nu Kangjeng Nabi matak Nabi tara misalkan duit dipesakan duit Arab duit Indonesia ceurik itu dipesakan duit salam dunia pesakna leutik matak Kangjeng Nabi mah tara misalkan duit tapi dianjurkeun ka umat Islam kade umat Islam di mana aya jalma bade netepan bade di bumi bade di masjid bade di sawah di kebon dina pesakna aya duitan maka salatna makruh gitu ngade mata upami urang bade lebet ke masjid entong wakalebet heula kodokan pesak mun aya duitan ticeun daripada salat makruh tong hariwang kage da bakal aya nu mulung gitu nya peureun mere hidang henteu itu daripada makruh salat ibu dina kutang nyelap aya artos nya makruh salatna teh sanajan artosna teu pati sabaran nilaina misalnya dina kutang ibu teh aya we artosan sakalian jajan budak 40 miliar misalnya nya jadi ayeuna mah kalakan namina unggulnya Pak itu abdi kabungkur di Jumasantren di Garut di pasian artos teh 3.000 rupiah Pak eta teh kanggo ongkos kanggo meser beas kanggo uwi itu 3.000 teh cekap genep sasi nya sakene teh itu upami murang kali ayeuna masantren di pasian 3.000 ngobrung di juru kareupeun inung nih duit juri gitu nya dibelikan karena ciloknya mah gonol nya ibu-ibu nyenak artos 1 juta ke pasar dugi ke pasar depan kalah nangis itu kabeli ieu henteu ieu kabeli ieu henteu 1 juta itu kapungkur mah munding itu dari kampung Sungkaring munding Pak itu terakhir abdi gaduh munding teh 4 rareuneuh itu ku karolotna diical weh lain diical kita ngaya nu nganyuk 4 muning kulolode teh mung 250 perak 4 teh upami ayeuna gaduh artos 250 perak asana mah buntutna ge moal meunang gitu jadi beda derajatna ilmu ge sami baheula sareng ayeuna baheula mah cuma sepuh kapungkur lain masaan teh meuli sadenge-dengena we bon ini bo aki-aki da teu aya nu maca bismillah bener bismillahirrahmanirrahim da eta teh dipake ngajampe teh mati nya aya budak lempangna jujurung kunungan kunaon cenah lempang teh ieu cenah gaduh panyawat nolol itu terang teh panyawat nolol bisul da bisul mah teu aya nu ngelok kan nololnya da bisul teh penyakit nolol namina gitu bareto cenah rata ayeuna geus gaduh panyakit nolol cenah jadi kieu canak cenah ka itu ka amil sabdi amil aya jampe itu canak ka Pak amil kunaon cenah jang ieu ieu cenah panyawat nolol di mana ieu cenah bujur kadi orang jampe koing itu
ngajampe anu gadeuh panyawat nolol mah ulah kieu sok hese diijabah itu mendak cik pamil nongeng janjang tahan celanana buka celanana ngaduana teh kieu gitu yang cenah nongeng gitu macana bismillahirrahmanirrahim impu gue langsung bucat dari takene itu jadi ijabahna tepat bari jeung tawajjus teh macana ge bismillahirrahmanirrahim gajret langsung gitu bari takene gitu. Nah saatna penyakit nolol oke bisul oke sieun ditimpuk mah matak ngalelep itu matak mun anu bisu mending timpuk bae sieun kana itu. Ya ibu-ibu ngalahirkeun teh hese teh aya nu geus 2 poe cedek bijil teang amil nya itu pangjampekeun majikan uing amil cedekeun bijil ka dieu sok uing jampe itu ngadu anu ambil mah ulah kieu gitu tapi dampal panangan teh ditangkupkeun Pak kitu macana teh bismillahirrahmanirrahim dat teh beutungna teh deretkeun ngacleng budak bijil luas baheula gitu untuk aya nu qiraat ka ustad kitu macana kitu mereka aya aki-aki hirup henteu paeh henteu kan musingkeun ai ditinggalkeun ceun paeh teh kanyawan itu ai ditungguan wae sawah uruseun bingung kan datange ka amil kumaha cenah amil ye naon bapak cenah hirup henteu paeh henteu maksudna jampe kadi suka jampe tah ngajampe aki-aki mah kitu baheula leuy turutan ieu mah nya sok paing baca eta bismillahirrahmanirrahim krep ditungku ditahan karejet eta doa mararatih gitu baheula nya barudak ayeuna diajar qiraat karenge baca bismillahirrahmanirrahim dengan teh pegat ti koro turun ngaji Quran pecunghul MC hatur nuhun eta ngaji Quran tapi karenge nganti bang hatur nuhun lamun baheula anu ngaji Quran gitu lamun teu ngariet jagat itu beda ayeuna teh ilmu teh ayang-ayangan kawas duit nya ngan kabarokahan teh aya bapak-bapak ngobrol we di poin masjid we nyaritakeun agama we di poin masjid ngong manu adan baralik eta aya jelema kurang hideng luhung lamun ngobrolna di pos atuh hareupeun masjid teh mah jeung tong ngomongkeun agama lah kira-kira moal salat nya ibu-ibu tukang tani bari tanur bari ngarame teh han ngomongkeun agama we kitu nepi ka adan ge teu kadenge hayo we ngomongkeun agama salatna mah henteu stres itu agama teh jadi cocokan kieu nah eta jadi ieu jagat teh kagungan Kangjeng Nabi pamasihan ti Allah taala matak urang aya di alam dunia ieu teh numpang dina jagat Kangjeng Rasul itu untung Kangjeng Rasulna bager mun Pak RW mah jigana dicokot tanahna ge nu aing nya sia aleun ngajeredog deh gitu untung Kangjeng Nabi mah bager eta jalmi anu sae teh ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak diperingati nanaonan urang Rajaban kade punten ya kanu aranom namun nyerat kedah nganggo kedah ngaji saeutik gitu ulah memperingati Isra Mi'raj nengang teuing teu ngajina nya Kangjeng Nabi henteu Isra tepat itu sabab Isra mah bina maklum lamun Isra berarti Kangjeng Nabi teh angkat nyalira Kangjeng Nabi terangkat tanpa dipiarang ku Allah matak diperkiat dina berjanji wa usriya bi ruhihi wa jasadihi Kangjeng Nabi sanes Isra tapi diisrokeun
Kangjeng Nabi lain angkat tapi diangkatkeun matak disuruh diseratna memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeun baru kena lamun isro berarti Kangjeng Nabi bebelenjengan sorangan ya tara Kangjeng Nabi lah tara memangkatan tanpa dipiwaran ku Allah Ta'ala punten kan waranom aya acarana mah alus kan teu nyambung jeung ilmu gitu teh sanes memperingati isro nya nu isro mah Allah subhanalladzi asra subhana maha suci Gusti Allah alladzi ari Gusti Allah teh asra anu ngaangkatkeun Kangjeng Nabi mah usriya nu diangkatkeunana itu matak memperingati di aidora kaman dengan era we gitu lah banyak itu Kangjeng Nabi ngebelenyang itu dicarek kemarin ku RT tong ka mana jumarenan itu ieu mah wa usriya Kangjeng Nabi teh diangkatkeun ku Allah Ta'ala naon margina jutaan penyebab Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun dan ku abdi di dieu ibu punten moal digali sadayana penyebab diisrokeun dimirajkeun Kanjeng Rasul margi peryogi waktos penyebabna wungkul upami ku abdi digali di dieu diureukeun sababna Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun abdi ceramah di dieu mereyogikeun waktos 350 tahun sudi ceramah nemen-nemen teuing itu nu dalam nage mah aya nu daekeun urang pilihan ya upami dina kitab paranti barudak PAUD itu barudak PAUD muntong ngaos kolot gelahnya paranti barudak PAUD we dina kitab Duratun Nasihin paranti barudak PAUD mah lain SMP itu wa amma sababul mi'raj annal ardo iftakharat ala sama faqalatil ardo tawilna ya sama adkhilni jalisan ti'a idza akhbaro fi malukilah ana wa anta ana khairun minka di anna Allah Ta'ala zayyanani bil baladi wal bahari wal anhar wal asya wa jabal wa goriha faqalati sama ana khairun minki di anna Allah Ta'ala zayyanani bisyamsi wal qamari wa aflaq wa goriha jadi tuluikeun geuting arti merenanya ngolok-ngolok waktu wungkul geus sakitu ya gitu. Kadua Allah Ta'ala ngadamel para malaikat di sawarga saur Allah ke para malaikat hei para malaikat kami nek nyieun khalifah naon Gusti khalifah teh jelema na kurang kene cenah golongan abdi cicing kumaha dewek we gitu jika naon cenah Gusti tempokeun ngawitane Allah Ta'ala ngumpulkeun cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah Ta'ala blag mangrupi jalmi teu hirup saha eta Nabi Adam alaihissalam di sawarga kakara aya cangkangna mata punten-punten ibu abdi mati kawit lahir dugi ka dinten ieu can pernah apal kana rupina jalmi kade ieu ngaji kolot jangnya can pernah apal jiga naon ajalmi sareng cek ilmu tauhid moal aya nu apaleun kana rupina jalmi kiwati Allah nu ngadamelna punten ulah dianggap ngece tapi ieu ilmu aki-akinya itu ari ieu nu halaladir di dieu ieu ibu-ibu bapak-bapak jelema lain juri lain abdi kadu keyakinan dina ilmu tauhid anu potongan model kieu ngalaladir kasup MC itu sanajan ilmu na ngepak langit ibadah kaos malaikat nu kieu moal dikasawargakeun sudieun sawarga nu potongan model kieu aslina gaya nu potong kieu gaya nu bentuk kieu urang sawarga wah iseudeun lagi khariqul adat kulisna teu katulungan upami nuju ayeuna nuju rajaban aja we istri urang sawarga turun ka dieu hiji we bakal gempar kabeh jalma moal hirup ku geulis-geulisna bidadari malah dina kitab Situl Kiamah diuningakeun amun calana bidadari anu urut geus 200 tahun teu dianggo geus pinuh ku cucunguk
digantungkan di lawang langit maka jelema moal aya nu lempang tungkul kabeh tangah, tukang ojek tangah, supir angkot tangah, ibu-ibu masak tangah, eta calana urut teh lamun ragrag ka alam dunya noel 2 miliar eta calana bidadari anu urut itu. Coba aina lancengan ibu-ibu enjing gunungkeun poekeun di jalan raya kabeh supir angkot prek nah jawabna 50 meter detik parantos ngebul 50 meter detik nyaan itu nah liwat maksakeun hangit teu katulungan sawarga moal narima ka istri anu lancinganana hangit aslina naon atuh nu katingali ku urang sanes jalmana tapi cangkangna kulit daging urat tulang sanes jalma tapi wadahna di mana jalma tos tebetaheun dina wadahna kaluar disebat maot da jalmi manu bijil madak moal aya nu apaleun kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamana kajen kiai ilmuna ngapak langit nungguan tatangi anu teu damang dugi kawales kitu sanajan dikeukepan moal aya nu nganyawalkeun ilaha kororosna eta jalma tah jalma mah eta upami ibu model kieu dikasawargakeun sangsara bu sangsara di itu ge di ditu mah teu aya Indomaret teu aya Alfamart teu aya warung itu teu aya Jogja lamun perih beuteung ka mana sabab anu sok hoyong tuang leueut anggoan bumi mobil duit lain jelema tapi cangkangna kecerdasan Allah Ta'ala laan cangkangna tinggal jalmana teu aya jalma di sawarga anu ka pasar sab cangkangna dituna bahanna tina opat cai seuneu angin taneuh eta teh bahan Nabi Adam bae kitu gunukeun cai seuneu angin taneuh bleg gue aya Nabi Adam teu acan aya nyawaan ngajelepeng Nabi Adam teu hirup da can aya nyawaan itu cek Allah ka para malaikat tu malaikat jeung sayang nya khalifah geuning cicing wae cenah khalifah teh can angeus itu ngawitane ku Allah Ta'ala dipasihan nyawa ruh lebetkeun kana inung sukuna sup kakara inung suku Nabi Adam hirup daya nyawaan naik kana geunung neme uyek-uyekan dampalna naik deui kana tuur turungkut madak sakulem murungkut eta teh nyawana neme kana tuur madak murungkut nama itu tina tuur naik deui gok ka jalan cagak di tengah-tengah jalan cagak di dinya aya ramo tunggal nami nasi soleh ramo tunggal nami nasi soleh catat bu nama ka disebat si soleh taat kadunungan lamun dunungan ngigir ka katuhu ngaplek ka katuhu lamun dunungan ngigir ka kenca ngaplek ka kenca eta si soleh itu naon sabna pangna uplak-aplak gitu daya nyawaan sup penyawa kasih soleh langsung langtung nah lamun langtung berarti nyawaan amun kuplak-aplak itu ka dia mentong diingu arit yang naon dibebekal ge ngaridu-ridu lengkah hungkul jeraka dia jelema gitu sampai teh alat ibadah tawisna istri ngagaduhan daging kirang pamaget ngagaduhan daging langkung cek Nabi liah sulah ata dulu teangan jalan adil-adilan nu boga rasa leuwih pasikeun kanu kirang itu pantadi nama panjang pasikeun kanu kirang madak uina tinggal sasenti deui meureun dihakan manehna kitu barokah eta ya satya acara dipasikeun geus kuplak-aplek kitu nya yang naon mending diari teh mubadir teh tak gitu naik kana patuangan kana mastaka neme Nabi Adam hirup saur Allah ka para malaikat hei para malaikat dina dada Nabi Adam kalebet urang sadaya aya sifat nu 8
amarah lawamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah dina dada urang teh sifat eta amarah lawamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah. Saur Allah ka malaikat coba teguh malaikat naon sifat nu dalapan hiji-hijina nu aya dina dada jalmi sadaya malaikat angkat tangan naon marigina malaikat angkat tangan dan teu aya malaikat sakola malaikat mah santren matak malaikat mah urusan ilmu ma'aud daya nu apaleun dan malaikat mah tugasna ge itu jengjing ieu bawa matak tugas malaikat mah nuripuh-ripuh anu genah-genah malaikat Israfil timimiti didamel ieu bumi langit sawarga neraka nepi ka ayeuna nyenyekel songsong hadena teh teu murang untungna malaikat Israfil mah tara gaduh panyawat salesma lamun malaikat Israfil batu hugana songsong eta mungsrat alam dunya mah nya tara itu matak malaikat Israfil mah salalawasna dina pesakna ge sok aya komik itu bising batuk gitu Israfilnya sablamun batuk ngabahayakeun alam dunya mah hancur we itu kitu ngajing song-song kaju ka dia ge malaikat Malik Ridwan nyekal kunci lamun murah kanyahoan ku RW wah cilaka burung ngaheulakeun maneh RW ka sawarga kumaha mun kunci neraka agus picilakaeun di wae paragu henteu mah henteu apaleun urusan ilmu ngan saur Allah kade para malaikat di akhir jaga kami bakal nyieun jelema anu mampu neguh kana eta sifat nu dalapan ratusan tahun ditunggu ku para malaikat sugan aya jalmi anu tiasa neguh kana eta sifat hampir poho deui malaikat lahirlah Kangjeng Nabi ka alam dunya sadinten dua dinten di Mekah tilu dinten di Canak ku Siti Halimah dugi ka dewasa usia 3 tahun Kangjeng Nabi sok ngiring ngangondoma kaputra Siti Halimah pas 3 tahun nuju ngangondoma Allah manggil malaikat Jibril waktuna Muhammad dibersihan sabab eta jalma ku kami bakal dijadikeun sayyidul kaunaini bakal jadi raja di 2 alam di dunia saalam dunia di akhirat saalam akhirat sok turun ke alam dunia bersihan lungsurlah malaikat Jibril Kangjeng Rasul nuju calik dina batu di tengah leuweung nembe dibelek dadakna ku malaikat Jibril tina lak-lakan dugi kana saneupun udel aya nu dicanak tina dada belah kenca syariatna nu katingali ku umum darah hideung itu nyanaroskeun naon eta darah hideung teh tempat ngancikna setan itu Kangjeng Nabi mah dilaan matak setan tuwanieun asup ka jero sadaya imahna ai urang mah alhamdulillah ayeuna teh parantos genep tingkat itu imah setan teh matak sabcup itu setan da aya imahna tuh bertahan itu nah tidinya dibersihan Kangjeng Rasul eta Kangjeng Nabi saatosna dibersihan nembe malaikat masihan cap dina dada belah kenca aya cap Nabi Kangjeng Nabi usia 3 tahun nembe gaduh gelar Nabi jajan Rasul itu capna di belah kenca matak sok aya anu salat pananganana kawas nu nyeren bedog Allahu Akbar prekebeng-beng eta teh nyanak sejarah tidinya yeun dina dada belah kenca aya cap Nabi pangna dituruban bisi kasupan setan itu sok aya umatna nu narurutan geuning salat mereka beng-bengnya ya sibuan fusakum ya introspeksi lah di urang aya cap Nabi boro-boro cap Nabi cap kadosa itu nanaonan mereka beng-bengan matak cek Nabi khairul umur awsatuha pangsaena perkara teh pertengahan kanggo urang mah di tengah-tengah we eta nu paling sae itu dan Nabi mah ka dieu setan kan nuruban cap kanabian
itu acan abdi mah da geus kitu biasana ti baheula hanya sok atulikeun da idora ka manteu ngan hati-hati we lamun salat bisa Allahu akbar ngabadug gado batur kan teh omongan itu madak ausat teh pertengahan neme Kangjeng Nabi gaduh gelar Nabi turunlah ayat Allah inna arsalnaka syahida Muhammad anjeun lahir ke alam dunia syahida supaya jadi contoh balarea yen jalma nu bener teh anjeun buktina itu kusabab sae Kangjeng Nabi moho Allah khususna urang Mekah sarumping ka Kangjeng Nabi saur urang Mekah Muhammad ari anjeun akhlak teh sae-sae teuing nganggo akhlak naon ari anjeun Kangjeng Nabi teu ngawaler nama ketengah waler sabab jabatan neme Nabi itu aya dalil Nabi ceramah itu jadi Nabi mah jalmi nu dipasihan ilmu tur diamalkeun ku pribadina tanpa ajakan ka jalma sanes unggal dinten jul-jul tumaros ka Kangjeng Nabi hoyong ngiring tapi tetap Nabi tengah waler dugi ka usia 40 tahun Kangjeng Nabi neme Allah maha uninga saur Allah Jibril karunya tu Muhammad nama ke karunya Gusti dikerepuk lain dikerepuk di tenggelan itu pada ngepung ku sararea eta jalma-jalma hoyong nurutan Muhammad tapi Muhammad tu bisa ngajawab nah Gusti panjabatan kakara Nabi daya izin kami Nabi ceramah terus kumaha sok cokot Muhammad bawa ka dieu ku kami nek diberi jabatan nu kadua lungsurlah malaikat Jibril ka mana ka bumi Kangjeng Rasul ari bumi Kangjeng Rasul teh 2 tingkat tapi henteu lega itu ukuran 5 ka 4 bumi nage ya tihangna ku awi kentengna henteu ku kenteng Jatiwangi sabab Cikolot lamun imah kentengna Jatiwangi sok pono kumur itu lamun runtuh bubuk we isina mata Kangjeng Nabi mantu ku Jatiwangi ku daun korma sugan ai daun korma komo garing malamun raga salamar moal matak maot sugan mata bumi Kangjeng Rasul mah ku daun korma mata kali ngawartosan beli urang hoyong panjang Yuswa itu kenteng Jatiwangi rorodgeun lah genti we ku daun kalapa itu baya babari ngadurukna gitu Kangjeng Nabi gitu sumping malaikat Jibril canak Kangjeng Rasul ka Masjidil Haram itu di Masjidil Haram teh aya hiji bangunan nu bentukna seperti terowongan namina Hijir Ismail simpan Kangjeng Rasul di tengah-tengah Hijir Ismail terojol werona anu bagian ngarona malam kemis teh Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far jadi ngarona aya ti dituna dina ajaran agama Islam ngarona teh hukumna jariyah gitu upami di Pak RW mah bade dihukuman wajib mangga ngansing emut tugas rona lain ngabebrik bangsat sabab bangsat mah jelema nekat nyawana ge ngeh itu jadi tugas rona mah nalingakeun tatangi bilih anu di bumi na kacapean siangna akhirna kaboboan pantona muka kene maka tugas rona bilih aya tatangi anu gaduh hayam bilih aya nu maling tungguan kurona jadi rona teh bagian nungguan hayam tetangga gitu anu paling penting rona mah ngajagi rana sabab teh aya nu nangwaler matak agama nyebatkeun rona dimenangkeun ku agama sare bareng jeung rana cek agama pek cek bisa durang dia teu meunang ge lah yang sarakeun batur nya agama Islam ngameunangkeun rona sare bareng jeung rana gitu menang hayang jauh mikir itu dasarnya mah rona di pos rana di mana ya ini menang lagi sare bareng lain bagulung-gulung
gitu muji kecerdasan. Nah malaikat Jibril minta bantuan ke Mikail, cek malaikat Jibril, Mikail itu bantuan kami naonnya wayahna ka sawarga heula langsung ka imah. Bapak batur mah ka sawarga teh jadi pangamengan. Nah ayo urang karek bejana hungkul ayo hoyong mah hoyong nya hoyong Pak ka sawarga. Amin, mudah-mudahan dikabul ku Allah ngan bade nama moal juga nama gitu modalna kurang. Nah malaikat Mikail ka sawarga langsung ka dapur nyanak gelas tilu tina arak isian ku madu susu arak, terus mukakeun gupetna nyanak bokor isian ku ilmu iman hilim, bus ka goa nyanak mikraj. Jadi punten beli benten pendapat namanya lagi pendapat ulah jadi masalah. Pamenaksim kuring mah mikraj teh sanes naik tapi taraje paranti naik. Kangjeng Nabi ka langitna mapai taraje. Lamun mikraj di mana naik berarti taraje nu kaluhur terus Nabi kana naon ka ituna atuh sakalieur-lieur mikraj teh taraje paranti naik. Canak terus ke kebun binatang nyanak hiji sato di kebun binatang sawarga anu kanggo abdi mah teu acan terang nami asli na eta sato daya itu naroskeun ka guru ge teu tararangeun. Aya oge anu nyebatkeun asma lakobna itu sok dinamian buruk eta sato teh lain buruk ngaranna itu nya da buruk mah bahasa Arab bahasa Sundana kilat dume eta sato leumpangna kawas kilat maka dingaranan si kilat barkun burokun artosna kilat. Jadi kilat sanes nami sato eta itu kilat mah perilaku na sato teh lumpangna teh kawas kilat dina pada cepetna itu abdi teh centerang namina. Malaikat Jibril nyanakan nya Rasul teras dibersihan nu kadua caket sumur jam-jam barang Kangjeng Nabi terus dibersihan sumping Mikail canak we bokor lebetkeun kana mana Kangjeng Rasul ilmu iman hilim. Canak ke Masjidil Haram netepan 2 rakaat lungsur ti masjid nyampak gelas tilu lebetna madu susu arak. Maka Kangjeng Nabi ngaleueut kana susu sagelas kawitna mah bade 3 gelas ngan bisi wareg teuing we nya itu manak nyanak sagelas. Bacakan umat Kangjeng Rasul mah upami ngaleueut susu hukumna sunat tapi susuna ti sawarga ai susu kebo manduka gitu. Naon margina anu baheula mah ngaringu sapi teh ngaritna nang maling teu bebeda teh kana kebon itu ay minang maling tidak kusunat gitu ya. Nah beres dirinya ngawitan Kangjeng Rasul diangkatkeun ku Allah Ta'ala ti payuneun Masjidil Haram. Ai dina bae nama langsung tidinya bae nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti ngawitan jeung karte ti payuneun Masjidil Haram pada waktu bumi heula ngawitan angkat ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ngawitan naik mapai taraje teh dugi ka lawang langit kahiji. Di lawang langit kahiji teh bu ditutup ayeuna mah baheula mah terbuka nu bisa pulang anting ka itu teh iblis. Itu nanaonan iblis kadinya ka langit ka-7 di langit ka-7 teh aya 2 malaikat nyekel buku 2 ewang. Itu buku anu hiji buku takdir, buku anu kahiji buku kosong. Naon takdirna sategasna urang teh tos digurat ku Allah Ta'ala dina usia 4 sasi dilebet kanungan dicatat usiana sekianeun akhlakna bakal kieu jodohna bakal kieu rezekina bakal kieu usahana kana anu mautna bakal poe anu eta tos aya takdir urang.
tingali ku malaikat gerakan urang saupimina dina buku eta dinten ieu urang kalah ka kidul kedah nama ka kidul dina buku heuk teh kalah ka kaler baru ku malaikat dicatet salah langkah dilebetkeun kana buku anyar eta malaikat raqib atid. Nah ngawitan we ditutup eta langit teh da seueur anu ngabahayakeun pulang antingna iblis teh seueur jalma nu sasar tutup mata Kangjeng Rasul naik ka langit masih kena ditutup keterok ku malaikat man hadza saurna jaga hadza Jibril wa man haula'i jeung saha cenah Jibril Muhammad qad ursila ilaihi geus meunang utusan Allah cenah ka dieu moal ge ka dieu aing teh diutus ku Allah mah buka we lawang langit teh bus Kangjeng Rasul ka lawang langit kahiji gok sareng hiji jalmi nuju calik dina kursi emas ditaretes ku inten berlian kulitna bodas mukoneng jangkungna 78 meter sok sana tes angkat jarah ke Madinah nya ke Mekah tingali makom Kangjeng Nabi Adam upami dilangkahan langkung 80 langkah sabab Kangjeng Nabi Adam nuju jumenengna 78 meter istrina Siti Hawa 48 meter Siti Hawa upami di daerah dia Pak RW masyarakat aya masyarakat Pak RW anu jangkungna istri 48 meter asana malaku dah malaku sana beratnya nih mahna itu kusen gunung ada wungkul 50 meter komo lamun hayang 3 tingkat jujul ka langit juga nama itu ya tak Siti Hawa mah 48 meter naik deui ka langit kadua tepang sareng Nabi Isa teu acan pupus Nabi Isa itu nah Nabi Isa make teu acan dipupusan saur aki-aki mau urang kampung Nabi Isa teu acan dipupusan tina akibat tuang sok nyesakeun sangu sawapeun itu sok aya bahasa suku kitu nya wajahna cenah tuang saepkeun eta teh lalakon Nabi Isa kumadi Nabi Isa na waktu ngajabat Rasul di dunia aya istri ngalahirkeun tatanggina putrana pamegot budagul carogena sumping ka Nabi Isa ya Rasulullah itu pun bojo ngalahirkeun nyuhunkeun di layad nama ke ditempo ku kami nyuhunkeun di doaan sumpinglah Nabi Isa barang sumping Nabi Isa bareng ngangkatkeun panangan ngadua ka eta orok teh hiber cerek ka tengah bumi sakali luncat teh badana jadi 3 kintal setengah eta teh sakali luncat komola mun 10 kali kadena teh ngan sakali cerek barang ditutup ku Nabi Isa bari duaan kalah berai aya tulisan ana adu wallah dina tarang budak teh itu budak eta ngaku ceuk manehna kami teh musuh Allah teh eta mah kuat ngajeblak dina tarangna ngajak Nabi Isa teh cios ngadua wartos ka ibuna bu geuning putra ibu teh kitu ai kitu tingali we na tarangna oh nya cenah ngaku musuh Allah mangga Gusti Rasul kumaha saena nyuhunkeun widi kami ieu budakku kami nek diala kaluhurna maksudna marek dituk-tuk huluna we itu sugan eueuh huluan moal bangor teuing itu sawetan nu bangor teh eta semet beung kaluhur jadi ai dilaan kaluhurna keun burung soleh itu saur ibuna mangga nyengakeun kumaha saena we sabab mun diantep jeung ngabahayakeun jalma loba serepet Nabi Isa nyebut pedang maksudna mah bade dituk-tuk beungna ngan lain ke jawara tu orok ge barang disabet ku Nabi Isa ngelok beunanglah panon kencana sabeula pupus tewak ku Nabi Isa dicana kaluareun ieu alam dunya palih kulon di kuloneun ieu alam dunya teh aya gunung agungna 1000 lipeteun ti gunung Himalaya dirojok ku dampal panangan Nabi Isa diangkat teh ngajungjung gunung sup eta budak digencet nepi ka ayeuna hirup teh budak teh nu namina dajal teh aya teh belah kulon pagaweanna teh kitu ngorowotan gunung hayang asup deui ka ieu alam dunya ngan di mana-manana keur ngorowotan gunung ngong layan wadan adat balik deui seperti anyaran nuruban
teu aya nu adan ngarawotan deui, aya nu adan balik deui kitu. Asal nguping nu adan maka dajjal moal bisa bijil deui ka alam dunya. Itu ieu mah ngemutan ka ibu-ibu majak Bu ai adan teh entong ngantosan wae ustad urang we sing hidengkeun bae encan usum bedug oge adan we jam 8 adan jam 10 adan bisa nanaonan ibu itu nu adan mah dajjal bijil itu mata kajenting jalma geus nyarobutkeun ayeuna dajjal geus aya di alam dunya wadul keur abdi teu percaya. Sejarah nganyatakeun kasebut masih kena aya nu adan di alam dunya dajjal moal bisa nobros ka alam dunya. Eta sejarah mutlak ayana di paling luar mata upami ibu sieun ku dajjal sok ke adan saingatna we rada kerepan lah jong ngadaguan we di masjid itu kena eueuh batur ge adan lah tengah wengi kulem ngimpi di udag-udag nu gelo koreja hudang adan terus itu engke dajjal beuki kanal deui gunungna. Eta sejarah matak dugi ka ayeuna teu acan dipupusan engke di mana dajjal nobros ka alam dunya teu aya tandingna iwati Nabi Isa maka turun deui Nabi Isa itu maehan dajjal aslina nembe Nabi Isa ge dipupusan. Tarekel naik di kalangit katilu kaupat kalima lamun dibejakeun kabeh burung ka isukan heubeul teuing ieu mah nepi we kalangit katujuh. Di langit katujuh malaikat sareana angkat tangan Muhammad kami izin Allah ngantur anjeun ngandugi ka dieu wayahna we ka itu nama nyalira belanya nge Kangjeng Nabi nyalira karokrok ka mustawan ka Sidratul Muntaha neme didinya Allah ngadawuh Muhammad anjeun dipanggil ka dieu karunya ningali situasi anjeun dikerepuk ku jalma roba teu tiasa ngawaler sabab jabatan anjeun mung kakara Nabi madak anjeun dipanggil ka dieu ku kami diberi jabatan nu kadua risalah barulah Kangjeng Rasul gaduh jabatan Rasul abdi gaduh keyakinan Kangjeng Nabi dimi'rajkeun sanes kenging salat tapi kenging jabatan Rasul sabab lamun Kangjeng Nabi dimi'rajkeun menang salat turun ke alam dunya anger moal bisa ngajak salat so jabatan Nabi itu pada Kangjeng Nabi kaditu ku Allah dipasihan jabatan Rasul terus ngagaduhan jabatan Rasul Kangjeng Rasul tumaros Gusti saatosna abdi gaduh jabatan Rasul naon atuh pidameuleun abdi diwaler ku Allah aqimus shalah jadi aqimus shalah jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul itu pamnak simkuring matak begitu turun ke alam dunya dinten Kemis jam 8 baru ayat diteraskeun wa mubasyiro neme Rasul ceramah datos gaduh jabatan Rasul saur Rasul hei dulur-dulur kami kumpul karumpul we aya naon cenah Muhammad eta teh ari aranjeun teh bener hayang nurutan kami nah ai Muhammad ieu teh puluhan tahun kami teh hayang ngadaguan jawaban nah menilila-lila teuing rupan kakarek dieu kami ge ijina oh menang di mana cenah Muhammad kami tas diisrokeun ku Allah penting tadi di Masjidil Aqsa urang Mekah barang nguping Kangjeng Nabi diisrokeun ku Allah diangkatkeun ku Allah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sapertilu urang Mekah kabur lumpat itu bari lalumpat cek urang Mekah nah ada Muhammad teh budak tara banyol tara gede bohong nah ayeuna geus dewasa geus kolot jadi wadul kieu lumpat sapertilu kabur itu tah anak buah anu sapertilu nu kabur teh aranakan ayeuna teh Pak di alam dunya itu anak-anak eta ada itu Raja Bancan Angus geus malabur we tah eta teh turunan jelema eta teh itu nu sok kabur mameh ngeusan teh gitu turunan jelema eta itu ayeuna sapertilu deui mah jelema linglung itu derek-derek ini balik deui derek-derek api-api hayang kiih balik deui tah eta turunan anu sapertilu nu kadua teh tengah jedog teh ai balik era cai cicing wae kesel teh itu tah jelema eta
anu saperti lu deui mah nagen aya nu ngacung pamegat tengah tubuh cung saur Kanjeng Nabi saeta nu ucap acung abdi saabdi teh Abu Bakar kadek si Abu Bakar kapayun aya naon Abu Bakar ucap acung Gusti Rasul kamu abdi bujung-bujung ka langit sarajan notos langit percaya ke abdi naon tugas abdi aqimus sholat siap abdi ngalaksanakeun kana salat mata Sayyidina Abu Bakar dipasian oleh-oleh ku Kanjeng Nabi naon oleh-olehna as-siddiqu mata Abu Bakar siddiq taboga siddiq da harita ngan kitu adat jelema aing ngadenge batur diberi hadiah kakarek ngacung Umar ngacung da pedah batur diberi hadiah itu cek Kanjeng Nabi saya teh ngacung abdi cenah Umar kade mar naon abdi ge percanten siap salat teu dibere sidik da jelema eta mah ilu-iluan teu kok batur ya Umar teh Utsman ngacung Ali ngacung istri Kangjeng Rasul ku anjeun Siti Khadijah itu pucungul aya jelema kemar tilu itu ngan anu hiji teu milu saha kemar anu tilu teh Sa'ad Sa'id Saud Haji Saud teu hadir hes itu Sa'ad Sa'id Saud abdi cenah tri kemar naosya tri kemar tilu sakemaran geuning sioan dua Saud hes itu mendak lamun gaduh putra ulah dengaran Saud beuki hes Saud itu mendak Sa'ad Sa'id Saud kahesan nyari gentian itu kusab si Saud teh aya nyari gentosan kusatu gentosna Kutolhah jeung si Jubair itu nya Tolhah sanes seuri aya nu berjanji itu nu berjanji pan aya nya wasadun wasaidun watolhatun wajubairun tanu percanten ta eta beuki lami beuki seueur pengikut Kanjeng Nabi lalebet Islam nanya kitu namina jalmi tiap anu mikaresep tarajauh ti mika ngewa di tengah-tengah Kanjeng Rasul pada napuk lalebet Islam Abu Jahal mah amekeun wah cilaka jeung Muhammad diantep kieu mah urang mah kabur Islam kabeh urang paehan jeung Muhammad itu mung satahun setengah di Mekah lungsurlah hidayah Allah saur Gusti Allah Muhammad urang Madinah tos ariman mung teu acan gaduh pingpinan sok hijrah anjeun ti Mekah ke Madinah satahun setengah tos dimi'rajkeun Kangjeng Rasul dialihkeun ke Madinah itu matak dipapag ku urang Madinah asraqal badru alaina fatafat minhul buduru tah aya asraqal harita mapag Kangjeng Rasul matak nepi ka ayeuna sok kitu di mana di panggung anu bade mimpin shalawat bapak ibu cenah supados langkung Abdul ngaos shalawatna kedah ngadeg sagani kitu nya nah eta teh apalin sejarah itu Kangjeng Rasul ngaos shalawat bari ngadeg satempan Kangjeng Rasulna di jalan keneh mujeuhna dipapageun bari ngadeg da ayeuna mah geus nepi Rasulna ge piraku nek ngadeg terus mapageun sahanya itu udah sok kaleulewihanan nah caralik we kawatos nunutan pusingeun teh layana cenah bapak ngaradeg heula aing keur ngeunah heuh cenah teu jadi ngandurakakeun teh itu udah sok ngaganggu nu kulem eta teh nuju ngararaoskeun rahmat Allah tingali Kangjeng Nabi nyantoan nya Kangjeng Rasul angkat ke masjid bade netepan asar pas dugi ka masjid di paimaran dina sajadah Kangjeng Rasul teh aya ucing hes teu wantuna Kangjeng Rasul ngaganggu ucing kuat digunting sajadahna sapotong daripada ngaganggu ucing di jukulem itu Kangjeng Rasul teh matak dianjurkeun kapalidianakeun ka para kiai para ustad ajengan kade ulah sakali-kali ngajak salat ka jelema sare itu dimenangkeun kiai ustad ajengan ngajak salat ka jelema sare teu meunang sabab eta keur aya dina rahmat Allah lamun arek jelema sare mah geuingkeun heula engke geus nyaring sina wudu kakarek ajak salat gitu kumaha we ngalieur-lieur jelema soakeun ngalieur nu sare diajak salat niku kumaha salatna ya geuingkeun heula lah itu sina wudu nah
aya we di Madinah dugi kang ngarangke saur emutan Kanjeng Rasul salat ti Allah nu 50 nyerakeun ai Rasul nu baheula kuat ai urang moal kuat mata Rasul ngarangke salat hoyong-hoyongna jejeg 50 deui madak jalmi nu betul makan ke masjid kahiji salat sunat syukurul wudu tahiyatul masjid qobla wajib ba'da awabin ya tapi kan naon nu katingali ku Kanjeng Rasul ngadamel salat sunat pada panon poe jeung bulan akur sasalaman nyieun salat sunat gerhana Kanjeng padahal mun teu panggih mah tara teh itu tepungna ti borang nyieun salat gerhana matahari eta kan aya nu maot wae jelema nyieun salat paeh itu kunaon teh ku hoyong-hoyongna jejeg 50 mata lamun dihitung-hitung Kanjeng Rasul mah salatna teh langkung ti 100 kali itu ayu urang mah kumargi sanes Rasul itu jadi riweuh teh anu 5 ge eureunna sawareh itu tapi itu rukun Islam nu 5 teh ieu pre Gusti abdi mah mau ngaji ke moal we nah sama ke moal pada abdi mah duit teu aya ilmu teu aya kumaha ceuk Allah manis tatoa ilaihi sabila wajib saden mengaji ai boga ilmu jeung duit boga duit tungkul teu boga ilmu rek nanaonan datang ka itu nek ulin nyak duit itu aya ilmuna eueuh duit da teu aya kapal gratis negeri leumpang paeh di jalan itu mah ceuk Allah keun bae teu mengaji ge eueuhna naon mah kumaha jagana Gusti akan neraka we mah deueuh kemampuan kitu etena Allah mah nya puasa angkat tangan unggal bulan puasa ngan mah we lambung gitu kan antep titah zakat kan ari teu boga we itu kadang-kadang dititah salat ja angkat tangan Gusti jangan lima salat teu kiat nama teu kiat ngadegna cek Allah nya salat nitah nangtung sedan aya sukuan ya Allah mah ngajedah we itu kumaha tuh bari diuk we salatna moal cekal resan bisu aja lima asian angkuban ungap cenah di mana angkuban ge nangkarak sok puyeng jadi nangkarak mikir jadi cangkeng jadi ngigir ge modar we atuh itu nah aya penyakit teu beunang ditangkarak eta gugen jelema sakarat teh betah we nangkarak ieu tidak salat teu balesan watak teu aya hiji keterangan anu aya kebijakan jalma ninggalkeun kana salat walau kana arwahu minal gorgor sanajan nyawa geus aya dina ti koro ngong we adan wajib we salat mah teu beunang teu na kumaha salatna cenah da hirupna ge semat sirahna wungkul nya salat sirahna wungkul udah gidug maka anabna mah teu kaya eta rupina ureyan ti berbado cekap sakitu hapunten anu kasuhun hapunten ka para sepuh ieu mah sanes ngaos ngadongeng Pak ngadongeng we manawi anu saena sing janten ilmu nu mangfaat barokah sejarah ringkas diisrokeun di Mi'rajkeun Kanjeng Rasul sakitu mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana kabarokahan panjang yuswa sehat urang diajar ngeureuyeuh ibadah ka Allah taala nu kiat urang nu mampu urang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.